riweuh nya di Al-Hijrah mah cenah tarawih teh 23 pan NU eta mah tetangga aing mah 11 Muhammadiyah hari maneh teuing da aing mah tarawih tah ieu nu bahaya mun tarawih Kak beneran ngan biasana nu 23 ya kula termasuk ya ibu-ibu imam sok diintip saha imamna penting ieu euy aduh kotok pelung eta mah ayam pelung imamna lila salat tarawih imam panjang napasna Allahu Akbar. Cik ibu beres subuh kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak udud heula kaburu. Batur tarawih saya teh mau udud. Datang RT. Kenal Kak? Nungguan Fatihah kiai. Can beres can karak ya kana budu tadi keneh. Geus RT maju ti heula bae lah. Lamun bagian beres Fatihah ngagoa kenceng-kenceng kalau kami kadang keluar aing rek maju. Siap RT ti heula asup. Lain salat nungguan Fatihah RT. 1 jam kemudian. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. RT ngagoa. Nu ngaroko paehan. Dirempu kabeh nu ngaroko di paehan. Rokona lain jeleumana. Asup Allahu Akbar takbir kabeh rata Bismillahirrahmanirrahim Yasin sukan maing pindah di kandang sapi mau tarawih di Al-Hijrah yang menajis maca Yasin carekan ku DKM Ustad ulah maca Yasin aing keceplosan siapa imam keceplosan teh bukan rencana amat geus moal isukan mah moal diumumkeun deui ku DKM jamaah Masjid Al-Hijrah ke penting tarawih deui nya insyaallah imamna mau maca Yasin lamun imamna maca Yasin urang kunci di luar malam kedua imamna eta keneh ibu-ibu ngintip nu kamari dak ieu mah kamari ge aing teu puasa kunaon head aing mah kapaingan atuh kunaon kitu lila ieu mah beres jam 4 ih pan dicarekan cenah ku RT mun nurut mun teu kumaha geus dingikeun atuh lamun awak salat ibu-ibu duaan cicingna bedug batur salat saya mengintip dina bedug dingikeun lillah moal Allahu Akbar euceul pondok ayeuna mah kamari mah ih ngecewas we bibirna teh bisaan hayu euceul salat ke heula Yasin moal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin yes gancang euceul ieu mah ke heula Yasin moal Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Yasin mah teh nyawa aing oge Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah eueuh emang Quran waqi'ah dulurna Yasin 2 lembar waqi'ah teh subuh deui wae urusana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daun salam 3 luga nu ngajawab salam mudah-mudahan sing arasup ka surga kencangan aminah jawabna malaun kapetir jalanan leur ka makam jalanan sempit anu hadir manis nu ngajawab salam manis saeutik daun salam daun tales katengari kusim kuring nu ngajawab salam ibu-ibu masih kene leuleus kahadeta daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing horeng leuleus teh orang kandang sapi keur mikiran hut ya mah kula lain suudon goreng sangka kadulur kula orang kandang sapi nu hadir ayeuna bisi ieu nu hadir barokah hutang sing lalunas taeta nu amina bedas rada loba hutangna alhamdulillah geura eta loba hutang alhamdulillah cek songla ya sakedapnya ieu ageng teuing dibasna Kang tum basna kirangan bas kurangan cek
low, cek low. Can dibere cek galau, cek low. Rika, ada apa Roma? Tos cekap sakieu Kangnya. Doakeun tukang salona sing asup ka surga. Jeung salon-salona dibawa ka ditu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh can beres ngabagikeun bongsa netanya. Sholawat heula kasep sholawat heula moal bener ceramah dibagikeun kos kitu mah tuh. Aya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila idinil islam wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadiha wa ila idinil islam wa tuhammisu biha jihadiha wa ila idinil islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadiha wa ila idinil islam wa tuhammisu biha jihadiha wa ila idinil islam. Allah Allah Allahu Allah sabil wansur ahla jam'iyah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah. Allah Allah Allahu Allah sabil wansur ala jam'iyah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadiha wa ila idinil islam wa tuhammisu biha jihadiha wa ila idinil islam. Sallu ala Muhammad sallu alaihi. Bismillahi amantu billah bismillahi takhassantu billah bismillahi la hawla wa la quwata illa billah hamdan liman ziyana al insana bil akhlaqil karimah wa salatan wa salaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahum al qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
yoyo eta mah batur nembal ngahuleung alayah eta mimil ayah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba syai'an aktsara min dzikri wa qalat khadijatul kubra radhiyallahu anha kalla wallahi ma yuhzikallahu abada fa innaka latasilur rahima wa tahmilu kalla wa taqsibul ma'duma wa taqriru dhaifa wa ta'inu fi nawaibil haqq wa qala syair Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil kahatur ti payun kersa pemandu waktu penata acara nu kujisim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun Bapak MC na sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala amin. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai para ajengan para asatid wal asatidah santri wal santriyah nu kujisim kuring dipihormat, wabi khusus akhinal kiram para kasepuhan tokoh masyarakat tokoh agama khusus kakersa abi kiai adai kudli nu kujisim kuring dipihormat. Oke teka langkungan kakersana Kiai Herman nu kujisim kuring dipihormat, teka langkungan kakersana Bapak Haji Oleh nu kujisim kuring dipihormat, Ka Ujang Sopandi, teka langkungan Abah Bajuri, oke teka langkungan kersa Kiai Hubaidillah, oke teka langkungan loba amat ya. Main jadi tangap absen di dia ya. Guru kula Kiai Haji Didin nu kujisim kuring dipihormat, oke teka langkungan Bapak Kiai Haji Mista, oke teka langkungan Bapak Kiai Engkus nu kujisim kuring dipihormat, oke sohibul wasilah kakanda tercinta di kandang sapi nyatana kausadro Sirojudin nu kujisim kuring dipihormat sadayana hormatan sim kuring mudah-mudahan para kiai para santri sing dibarokahkeun ku Allah amin ya rabbal aparatur pemerintah nu kujisim kuring dipihormat keresana Bapak Lurah Bapak RW jeung Bapak RT na urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang kabeh dina raraga ngahayeug dayeuh ngolah kana ieu nagara sing mareunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan ka para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad di payunan ku para pamuda Ikatan Remaja Masjid Al-Hijrah beserta para tokoh masyarakat sadayana kula ngadoakeun subhanul yaum rijalul ghad pemuda di zaman sekarang ada gambaran pemimpin di masa yang akan datang insyaallah ya kandang sapi kampung Ciburuluk biki kaharep bakal tambah barokah boga budak waranu cinta ka agama amin ya rabbal abah bade ngadeg hapunten utami nasim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakieu lobana alhamdulillah memang orang Ciburuluk kandang sapi geus kakoncara ka janapia kacelup ka aun-aun ka jamparing ka angin-angin rek muludan rek rojaban rek naon bae rupana pangajian di dieu mah pinuh bae alhamdulillah. Memang orang kandang sapi manggeus kalsohor tukang bohong tukang ngaji aya rutinan pinuh kieu teh insya cek Abah Haji oge nya luar biasa rutinan ge kuat teu asup di dieu mah tingkah marana asupna eta nya hampura kula poho kolot kula nyatana ti babakan jaha Abah Haji Naim sing dibarokahkeun ku Allah amin ya rabbal alamin sanaos kitu kula ngadoakeun kanu hadir kabeh mudah-mudahan sing paranjang umur sing barokah milik rizki sing dihampura kabeh dosa sing diharasilkeun kabeh cita-cita bisi orang kandang sapi nu hirupna tani mudah-mudahan tanina makin subur nu usahana sing tambih makmur ya rabbal
supados nyangkolong kana waktos ngaganggu kana waktu orang puput baik kana puhuna orang ala kana muarana orang udak pamaksadana orang tarambe ieu pangaosanana insya ngasatacan kula ngadadarkeun tutungku singat anu jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh dijujuk anggang datang kula ti Kabupaten Bogor eueuh maksud baris ngajarkeun ngojay kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan kula apal Banten daerah santri loba kiai bahkan dan Banten madarahna para wali ieu mah kula saja silaturahmi nu dipamri teu aya sanes barokah silaturahmi urang kabeh panjang umur bari gampang rezeki amin ya robbal dumasar kana li hampura boh bilina dina enggoning cumarius ya kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak nanyak jumanta kakasar basa ngatur garihal bisi ceramah kula panjang mantak nyugak pondok mantak nyogok maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu ditedati pala dulur sadayana kumaha bade ngahampura alhamdulillah. Ya alasan kula kenapa tadi KMC ngomong ibu-ibu dikaharepkeun sabab kula maresep ngajareupeun ibu-ibu da kumaha-kumaha ke ibu-ibu mun ditanya nembalan beda jeung bapak-bapak mantak kitu aing mah bapak-bapak mah wajar cicingnya sabab turunan Adam mah tina ngaran geus rapet bibirna Adam mantak najis kudu ngomong cicing mah bapak mah kitu nya mun ibu-ibu mah pan Hawa Kak Hawa mah calanga poe Hawa calanga poe dah Hawa bahkan penelitian mengatakan kata bahasa yang keluar sehari-hari ibu-ibu jeung bapak-bapak beda jatahna bapak-bapak mah sampai cukup ku 6.000 kata mun ibu-ibu kudu 20.000 beda mantak tingali bapak-bapak mah lamun keur ngumbah motor nya ngumbah-ngumbahna bae cicing bibirna mah leungeun we usik bersih motor ibu-ibu teu bisa kitu Kang bari barang gawe sungut ngomong leungeun usik bari sasapu ge haeuh we coba saya teh budak ulah bulak balik wae teh baseuh keneh menang apa teh ampun aing mah poe boga salah kita ya Allah ya Rabbana dahar gembul gawe ngadunya molor we hirupna sakain hudang teh ngan mancing hirupna teh eta ibu-ibu tah bibirna leungeun usik sungut ge milu usik mah mah mudah-mudahan sing paranjang umur kabeh amin ya Rabbal alamin jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala syariat urang kumpul ngariung di masjid mana ngaran masjidna ieu kahalangan ku ente budak hadroh katanya doakeun nya budak hadroh sing saroleh amin sing maranfaat ilmu amin kula maresep lamun ceramah aya hadroh sabab naon bisa diselang ku sholawat atuh ka eueuh sholawat naon eueuh hadroh ge sholawat mah sholawat teh muhun ngan beda betahna sholawat make seni jeung henteu beda atuh sok aka sholawat tong make seni ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika genaheun tante tuh moal genaheun moal endah rasana beda ku seni kalau seni teh santri tadi nanya kula Kakak Sirajudin aya seni aya naonan kitu tenang Kang ulah wae isuk-isuk da aya marawis ieu ceuing meureun marawis ieu mah hadroh pan macam-macam nya aya hadroh aya qasidah aya marawis lamun di lemur kula marawis cerawis ngora keneh di dieu mah geus kolot emak berarti nya marawisnya di kula mah ece ngora keneh cerawis caca jeung caacih beda masing-masing na oge nya ai marawis mah gancang hadroh mah kalem tadi kayak gitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ting ting dung 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 hadroh mun marawis gancang awa opak aya gemblong awa opak aya gemblong marawis tah emping cuhucur awa opak aya gemblong awa opak aya gemblong emping cuhucur teu nanaon Kak awa opak ke bolu kana mobilkeun nya lumayan alhamdulillah tapi di dia mah bager tadi kula barang kaca geus ningali dongdang aing gede banget wah alhamdulillah nganja ka duitna saeutik wah aing loba iklan euy esok Kang lah geus laku mah balik nya masya insyaallah pada manu dagangnya lamun geus laku atuh dagang gara-gara mulu dan hadir be teruskeun ngaji bener tuh supaya barok doakeun ku kula tukang dagang anu teu balik nepi ka ditutup doa engke lohor mudah-mudahan sing paranjang umur berkah rezekina amin anu balik teh sing salamat atuh sia teh doakeun masing halus iya tukang balik mah balik we teh jadi di bareman motorna syariat urang kumpul di Masjid Al Hijrah hakikatna urang kabeh keur dikumpulkeun ku Allah di jero surga amin lain cekula tapi ulama besar Al Imam Syiri As-Sidki ngawarkeun fatwa nu endah jang urang nu resep muludan kumasar Imam Syiri man qasada maudi an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah
sing saha jalma nu ngalampaahkeun dua dampak sukuna baris datang ka hiji tempat di mana eta tempat diayakeun peringatan muludan dina eta tempat dibacakeun sholawat pikeun ngagungkeun Kanjeng Nabi dina eta tempat dibacakeun sejarah tentang hidupnya Nabi faqad qasada raudhatan min riyadil jannah maka mereka sama saja sedang berjalan melangkahkan dua kakinya mendatangi surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Najan papanasan, najan urang kaheredangan dina waktuna ayeuna ieu teh kur syariat, hakikatna urang keur dibere ieuh-ieuh engke jaga di jero surga. Amin. Apa alasannya Imam Syiri mengeluarkan fatwa yang indah bagi kita para pecinta Maulid Nabi? Li'annahu maqasada dzalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Muapati-pati masyarakat Ciburulu kandang sapi nu jauh ngajugjug nu anggang dararatang malah nu deukeut ti isu keneh geus ngaraleut lamun eueuh rasa deudeuh cinta ka Nabiuna Muhammad. Cinta teh urang ka Kanjeng Nabi. Cinta teh ka Kanjeng Nabi lamun bener orang diuk di dia papanasan karena cinta ka Nabi man ahabbani kana ma'il fi jannah kata Nabi siapa orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surganya Allah bersama diriku. Alhamdulillah hayang ka surga jeung Kanjeng Nabi tuh orang sing cinta ka Kanjeng ciri namana man ahabba syai'an aktsara min dzikri sajelma nu resep kana sesuatu maka orang itu akan sering menyebut namana. Ece resep ka Nabi berarti sing sering getol baca sholat. Masalah ngagero Kanjeng Nabi ece akang be ulah waka urang umatna umat Islam umat baginda Nabiuna Muhammad. Pernah kejadian dulu jamaah sadayana riwayat walaupun teu soheh teu naon nu penting menjadikan fadilatul amal jang naon fadilatul amal teh jang semangat urang dina cinta ka Kanjeng Nabi. Kejadianna di negara tetangga nyatana Libanon. Ibu apa Libanon belah mana? Kuloneun Malingping. Oh Libanon mau di ditu tetangga jauh lah pokoknya lah di kandang sapi ka Libanon sarua jeung ti Libanon ka kandang sapi jauh. Kaetanya di Libanon ngayakeun muludan ka haji ngayakeun muludan baca sholawat akbar babarengan saenggeus maca sholawat babarengan beresna acara ditutup ku pesta kembang api nu edan-edanan luar biasa lobana. Singkat cerita eta kembang api anu dijelegerkeun ku para panitia anu dibeulem ku para panitia ngundang hiporia warga luar daerah sampai-sampai lain saukur orang Islam ningali kembang api mah budak laleutik ge halaladir bahkan pun budak leutik lain ti golongan Islam harita nu hadir termasuk aya golongan orang Nasrani anu milu nongton karena percikan kembang api nu indah nu diseuneut ku orang Islam karena bahagia akan lahirnya baginda Nabiuna Muhammad. Ngan takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar dulur jamaah sadayana eta kembang api nu diduru ku panitia aya hiji kembang api nu nyasar kana tarang nasirah orang-orang Nasrani budak leutik anak orang Kristen tarangna kajeleger katembak ku eta kembang api ancur lebur pepesirahna harita keneh dibawa ka rumah sakit di Libanon nyerah rumah sakit Libanon dirujuk langsung ke Amerika. Sing horeng kolot nangadenge anakna kena petasan sedih apa henteu ibu? Lamun anak ece kena petasan sedih tante sarua bae eta ge kolotna bari ngomong mana tanggung jawab panitia? Panitia tarungkul heulaanan kabeh da rumasa lain teu wani karena memang rumasa ada kecingaranna ge jelema keur kena musibah kena cilaka. Tanggung jawab panitia kunaon sia ngayakeun kos kieu keur ngayakeun muludan nganyam naon ngarasa bungah ku lahirna junjunan kami nyatana baginda Nabiuna Muhammad. Akhirna teu loba para saya jeung panitia berangkat nyusul ke Amerika. Di Amerika bertemu dengan dokter, ternyata kata dokter dari Amerika, ibu yang sabar, anak ibu sudah kembali kepada yang di atas. Cak-cak wes sugan saya tamam. Ada orang Kristen ya wajar. Maksud dokter apa? Anak ibu telah meninggal. Apa dokter? Katakan sekali lagi. Anak ibu telah meninggal. Dokter, lakukan apapun yang terbaik. Biaya akan saya keluarkan asal anak saya hidup kembali. Ibu, kami manusia, dokter hanya berusaha. Yang menentukan tetap yang kuasa. Akhirnya eta indung budak Nasrani nu paeh kena petasan orang Islam diseuneut teh gara-gara muludan. Datang asup ka kamar mayat ibu, anak ibu sudah kamar mayat bari ngegeretes ibu ambek-ambekan arek datang ke kamar mayat ambek-ambekan dina hatena kieu ngambekna teh dina hate tah kitu ieu make jeung aneh pan dina hate meureunna
nya ulah protes dari nah hati aing ngomong na oge cek si ece ku aing ditungguan sugan teh kiai pohoeun aing lain poho kitu dina hat ustad atuh dicaritakeun kumaha ngambekna mun cek bahasa urang mah kitu ka dina hatena teh ambek-ambekan ka saha lain ka panitia deui tapi ka penyebab eta ayana muludan saha baginda Nabiuna Muhammad eta si indung bari ceurik ngabangingik lir ka dia wong cilik gegertekan dina hate bari ceurik ngageroan Nabi Muhammad kumaha basa eta si indung bari nyalahkeun Kanjeng Nabi aina anta ya Muhammad aina anta ya Muhammad wa anta tud'an nubuwah unzur madza fa'ala ummatuka ila binti wahai Muhammad di mana anjeun Muhammad di mana anjeun Muhammad lain anjeun teh diaku nabi lain anjeun teh hayang dipanggil rasul unzur madza fa'ala ummatuka deuleu kalakuan umat dia Muhammad nepi ka gara-gara bungah ku ayana dia lahir tuh anak kula jadi korban petasan diseunut ku orang Islam tanggung jawab sia Muhammad tah ngomong nangan di jero hate kieu ngomongna tah nu tadi di mana sia Muhammad tanggung jawab sia ngaku nabi sia hayang dipanggil rasul gara-gara kalakuan umat sia tuh anak aing cilaka tanggung jawab sia Muhammad tepati loba carita ieu si indungna nepi kang ka kamar mayat barang ditingali di luar kamar mayat diintip dina kaca batur mayat cinggaloler anakna keur diuk seseurian sorangan cek eta si indung ih anak aing jadi juri kieu dibukakeun lalaunan da sieun ada kolot ge anak geus maot hirup deui mah keueung dibukakeun lalaunan cekrek malarat kaciri suara pantun nu balangsak mah kitu malarat beda nu beunghar mah plak tuk gableg ngandapuna sok koret upaingan sama gableg koret hirupna dibukakeun ka barang dibukakeun teh bari gageter awakna geulis mun bahasa urang we nya ulah bahasa Amerika bisi teu kaharti lah ai kula sih bisa bahasa Inggris ulah ka basana kula mah kuncina ge boga Inggris aing mah di imah geulis anak king jimat awaking gelis eta neng kasep gelis munyo kasep ini eta neng gelis mama neng hirup kene mah ulah loba nyarita mah tutupan lawang panto mama nunggus dibuka tutupan eta panto kunaon tutupan eta ulah dibikeun lempang Muhammad saha Muhammad mama mana da aya saha eta Muhammad gigireun mama tutupan lawangna ulah dibikeun Muhammad lempang ye mama tadi neng teh geus maot tarang neng pinu ku getih ru neng geus ku kulalangan geus hiberan geus hilang geus ngapung luhureun jasad neng geus kakalayangan ru neng teh ngan barang mama nyebut-nyebut Muhammad aina anta Muhammad di mana Muhammad ieu teh Muhammad datang manggihan kaula ngobrol jeung ru kaula ngomong kieu neng salamkeun ka mamah anjeun bejakeun Muhammad datang tanggung jawab Masya dicabak sirah neng getik neng arasup deui awak neng nu retak rapet deui dicabak diceker ru neng dibimbing asup deui kana jasad neng tak aya neng hirup deui gara-gara Muhammad mah neng marek asup Islam terserah mama mah teu asup Islam oge nu penting neng yakin yen Kanjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah ye pelajaran tina riwayat ieu naon cacak ka orang Kristen ditantang Nabi Muhammad datang tanggung jawab komo urang umat Nabi pasrah ka Rasul hayang menang syafaat hayang syafaati yaumal kiamati hakun kata Nabi syafaatku untuk umatku hak bener ayana asal syarat orang iman percaya karena Rasul menang syafaat kenapa karena tidak ada yang lebih dicintai oleh baginda Nabiuna Muhammad selain daripada umatnya sendiri Masya ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi wa hadha matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi
Maklum can latihan jeung uing kakak kapanggih ayeuna. Nu biasa tepakan tadi tepakan. Allahumma sholli sarua jeung eta tepakanna. Ulah beja-beja kapan itu can latihan cicing ngejemping. Oke. Ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wa ghada matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wahada matlabi wahada matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wahada matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi wa hadha matlabi duhai kekasih Allah indah namamu sungguh besar cintamu untuk umatmu siang malam berdoa untuk umatmu kau tanggung beban perih untuk umatmu isyfa'lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi wa hadha matlabi sallu ala Muhammad sallu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik caca ka orang Kristen dauhna geus aya pituduh ti Allah menang hidayah tanggung jawab Nabi ketika ditantang komo urang umat Nabi mudah-mudahan menang syafaat amin ya robbal alamin ngan di dieu dulur jamaah sadayana tinggal bae urang ngabuktikeun rasa cinta deudeuh ka urang-urang ka Kanjeng Nabiuna Muhammad kumaha cara buktina tadi sing sering nyebut ngaranna sing loba baca sholat arek isuk datang berang sore jeung peuting ibu-ibu bapak-bapak kabeh sing getol baca so keur nyeuseuh maca so nyestrika ge bariso osok tara ya mah nyeuseuh biwir we lain sholawat ngomongkeun salaki hirupna teh aya nu kitu aya pilang bara saya tadi lihat banyak anak-anak kecil ibu-ibu menggendong anak kecil doakeun kukula sing saroleh amin ya robbal kan katingali kukula teh nya budak mewek lain diajakan sholawat malah dicarekan tadi budak mewek dicarekan lain dicarekan ajakan sholawat budak keur mewek hea repeh sia teh mewek wae era aku batur anjakal aku yang dibawa ngaji sia teh dicarekan orok ulang kemanya karunya mending ajak sholawat budak mewek diajakan TikTok saya tahu ilain gitu saya tekin bener mah itulah
kolot gelo. Gara-gara TikTok nepi ka beak tangka cau gara-gara salam dari Binjai. Beak tangka cau ku santri ge. Masya budak mewek malah tadi aku telik ae anak tahanya. Pak anak maneh meureunnan. Anak tati telik aenya ulah telik ngatatep titatep tilaja. Geus we koneng jahe ku sia kadinyakeun. Ieu mah titatep tilaja ti embe ti ucing budak dia ditai-tai. Sok engke mah ajak sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Joko tingkir tuh denge udah ditakol tuh denge ngambet dawet cenah situ mah. Lain eta kulama jakat tingkir wali Jawa muridna Sunan Kalijaga geus kamasyhur sa nusantaranya jadi wali oge jadi raja jadi wali oge jadi raja. Sholatullah salam ala toha rasul. Sholatullah salam ala yasin ala yasin. Joko tingkir ke apana ngumpet dawet sih namanya. Masya sok cing rajin baca sholawat. Buka budak mewek baca sholawat keur nyangu maca sholat keur nyeun sambel baca sholat mau nyambel malah ngalagu dangdut. Pernah sekali aku pergi dari Ciburuluk ke alam barzah tuh paeh kadinya mah. Ulah ganti kayak memakai sholawat menang kitu ka sholawat make lagam kitu menang. Sholawat mah dalin Quran. Sholawat itu silahkan pakai lagam apapun cuma ningali kondisionalna tempat jeung kondisina kumaha. Mun di masjid ulah kitu di imam teu naon bari kieu we. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji atfatayaji rotal alami ya asin teuing ya uhailal judi wal karami. Ya bawang gede amatnya jugi jagi jug salakina keluar awe gelo kabeh geus kitu mah. Tenan naon sok sholawat mah menang beda jeung baca mun Quran najan ece genah sora ku lagu teu meunang make lagu liwar ti lagam anu geus disepakati ku ulama. Temenang sugan peda orang Sunda maca Quran iya kana budu iya kana stain ulah gitu mah. Ulah eta mah temenang karena Quran mah temenang. Doakeun kori urang sing panjang umurna amin sing sehat walafiah jiwa ragana amin ya robbal alamin. Jamaah muyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Urang buka judulna ngosek saja ngarak muka judul ya. Jadikan keteladanan Rasulullah SAW sebagai kehalangan cau untuk berjuang serta kehalangan salon. Geus bingung aing macana ge. Kehalangan cau jeung salon judulna oge. Berarti nuturkeun keteladanan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula moal nyaritakeun loba-loba lah akhlak Rasul anu pernah dicaritakeun we ku jelema nu pangdeukeutna jeung Rasul. Saha? Bunda Khadijatul Kubra, pamajikan Kanjeng. Ece nu deukeut ka salaki, apa dulurna, apa barayana, apa pamajikanana? Pamajikanana. Nu apal hitut salaki? Pamajikanana, bener teu? Atuh heueuh, maka di dieu pernah dicaritakeun ku Bunda Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Di mana kacarioskeun pangarsa Kanjeng Rasul nuju bertahanus di Gua Hiro. Apal ibu Gua Hiro belah mana? Tuh binuangeun ka kulon. Aya di kota Mekah Gua Hiro. Ibu hayang ka Mekah? Daftar rencan. Sanorek mawa atuh daftar heula makananya. Kula daftar mah daftar ngan teu lunas-lunas atuh sing loba zikir, loba ngadoa. Lamun hayang babari berangkat haji gampang baca surat Al-Hajj. Pernah kula maca Al-Hajj can lempang tambahan ku Waqiah. Teu apal-apal Waqiah ge anger tambahan ku Ar-Rahman. Can mangkat wae ku surat Tanah, surat Imah jual ku kabeh. Pasti berangkat.
Kulama teboga imah teboga tanah pos ronda jual lumayan banyak. Masya Allah. Rasul sedang bertahanus di Gua Hiro, sumping malaikat Jibril datang maparin wahyu ti Allah. Iqra ya Muhammad, baca ku anjen Muhammad. Apa kata Nabi? Ma'ana bi Qarya Jibril, aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Iqra ya Muhammad, baca ku anjen Muhammad. Ma'ana bi Qarya Jibril, kula teu bisa maca Jibril. Maka saru malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca ku anjen Muhammad kalawan nyebat asma zat Allah Maha Sang Pencipta. Dadak sakala takannya Rasul langsung bisa asup kana manahna. Maka nanti dina ayat nusain nazala bihi ruhul amin ala qalbik, jadi turuna wahyu teh kana hatena kanjeng Rasul. Lamun perkara geus nepi kana hate gampang diucapkeunana, bener teh? Beda jeung jelema kakarak nepi kana akal, can nepi kana hate hese diucapkeunana. Kadang-kadang na akal mah ku gempeur ge leungit. Kula ge kitu baheula ka Ustaz Sirojudin keur mimiti ceramah mah loba gempeurna. Geus apa-apa mah dina otak, tapi barang diomongkeun jeung jelema loba aing gempeur. Kepada Kiai Haji Naim hormati saya, kepada Kiai Haji Kang Ustaz Kiai Idai hormati saya. Jadi yang dihormati gitu mah ku gempar mana nyebut yang saya hormati jadi hormati saya. Nepi ka kitu budak di imah mungkin muhadharah ngapakeun deket uing ai keur ngapakeun bener keur dilombakeun hareupeun we guruna karak gebeur assalamilami teuing ku gempeur mah mantak diturunkeun wahyu kana nazala bihi ruhul amin ala qalbik, kana hatena kanjeng Rasul dugi kacapetang lisana nuturkeun apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Ngandulur jamaah sadayana kumulya-mulyana Al-Qur'an, pertama kali Rasul menampi wahyu Al-Qur'an ngagidir salirana base baju ku kesangna, gempeur awakna turun ti Gua Hiro, bari awak ka dalam panas dingin asup ka jero kamarna, bari ngagerowan saha Bunda Khadijah, ya habibi ya rafiqi ya babar rahmat sa'al, hai permata hati kekasihku kadieu anjeun kadieu. Tah kanjeng Rasul maka ngagorowan pamajikan teh permata. Ece sok dipanggil permata ku salaki tilo kadang-kadang ka mana sia hideung. Ka Rasul maka Siti Khadijah teh ya habibi ya rafiqi ya babar rahmah, hai permata hati kekasihku. Ibu hayang disebut permata tuh denge, ayo katu kali-kali isukan membalik ti dieu nya. Dia siapa permata paling melotot naon permata, oh ngaledek ka aing tilok aing permata hideung kieu. Jawab ku aka gelis adunya mataun wa khairu mataya almar'atu sholihah, dunia itu perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah. Tong kudu keung najan sia heudeung ge solehah mah sia permata lah bae lah. Tuh ka Bunda Aisyah ku menyebutna ya Khumairo, hai istriku yang putih kemerah-merahan, hai bunga mawar merahku. Ibu osok disebut bunga mawar merah tilok jajar kang isukan masa kali dia sia jawer kotok ya lumayan jawer kotok ke ubar kan. Masya ya habibi ya rafiqi ya babar rahmah tang gelis ka dieu gelis permata hati akang ka dieu ditangkep langsung ku Bunda Khadijah. Limada ya Rasulullah, kunaon Gusti kunaon? Gelis kaula bakal cilaka kunaon? Tadi kaula panggih jeung Jibril, pan geus biasa lain pendak jeung Jibril mah. Mohon ngan bieu mah Jibril mah paring wahyu ti Allah nepi ka berat hate kaula gempeur narimana. Gusti sing bagja salira anjeun ayeuna geus diutus jadi rasul, kamari anjeun saukur jadi nabi, ayeuna mah geus menang wahyu berarti mandat anjeun jadi rasul geus turun di yuswa 40 tahun. Masya maka jeung kudu gempeur. Kaula bingung pasti perjuangan kaula bakal leuwih berat pasti. Orang Yahudi Nasrani moal cicing pasti Gusti, kaula bakal cilaka pasti gelis, moal palebah dinya mah. Perjuangan lebih berat pasti, tapi cilaka mah moal. Nah make ku yakin kumaha cek Bunda Khadijah, kalla wallahi ma yuzikallahu abada. Sekali-kali tidak wahai Rasul, demi Allah tidak akan pernah Allah berikan engkau celaka. Jadi cek Bunda Khadijah Rasul mah moal cilaka. Ibu bapak nu hadir hayang cilaka tah hayang selamat. Hayang cilaka apa yang selamat? Lamun hayang salamat yuk berarti tuturkan akhlak Rasul, teladani akhlak kemuliaan Rasul. Nu cek Bunda Khadijah moal cilaka. Cuma di sini kita ambil poin terbaik akhlak Bunda Khadijah saat suaminya sedang putus amanan, putus asa, putus semangat. Sabab perjuangan tambah berat, umat can pati loba harita jamaah sadayana, tapi tingali dulur jamaah sadayana. Datanglah sesosok istri yang tangguh yang menguatkan hati baginda Rasul. Saha Bunda Khadijah. Mudah-mudahan ibu sing jadi Khadijah di zaman ayeuna. Ya Rabbal mun salaki keur patah semangat semangatan ku ece
Ieu masalaki jadi tukang tahu keliling di jalan raya maling ping katabrak ku mobil beledak balik ka imah lain di semangatan mah dicarekan ceuceun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon dagang geus balik wayah kieu? Teu jadi dagangna. Kunaon teu jadi? Akang katabrak ku mobil, mantak molot. Nyebrang teh ulah make suku, saya teh make mata belegug, saya teh ampun. Nu kitu mah lain Siti Khadijah. Harusnya ibu tenangkan hati yang hati suami yang sedang gundah karena kenang musibah. Datang salakina tos katabrak ku mobil ceuh dagangna tahuna beak. Datang. Lewat heula iklan. Oh iklan itu mah udah sama aneh sih ke motor nu lewat tapi ditempokeun wae aing mah. Masya Allah datang salakina tos katabrak ieu Khadijah ieu anggap Khadijah zaman ayeuna ieu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aka, kunaon geulis? Kunaon dagang teges balik wayah kieu? Ampura geulis. Hampura kunaon? Tadi akang katabrak keur nyebrang di jalan raya Malingping. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi aka salamet. Kulana mangajol salamet. Alhamdulillah ya Allah kau telah selamatkan suami terbaikku. Gelis kunaon tahu hah tahuna belegug kunaon tahuna rejet kagiles mobil ye aka tahu rejet kagiles mobil make jeung ceurik dunia mah papasangan ka wa min kulli syai'in khalaqna zaujain setiap perkara itu Allah ciptakan berpasangan aka ge dagang moal untung wae pasti aya rugina ayeuna aka cilaka tahu katincak rejet keun nu penting aka salamet aka bisa nyeun tahu isukan coba lamun aka nu teu salamet tahu salamet aka nu rejet tahu bisa moal nyeun aka moal bisa geus teu kudu ceurik jadi sia moal ngambek moal nuhun geulis barokah meunang aing boga pamajikan sabar kunaon kah nu nabrakna turun tina mobil tanggung jawab kakula minta hampura kah hampura cenah kula teu dihaja ta ieu modal jang dagang deui sabaraha diberena 1 juta ya Allah mun dagang untung baraha 300.000 wah mending katabrak unggah poe kayak gitu mah pamajikan gebleg nu kitu mah sia mah haram jadah nah uduh tah mana konsep Rasulku Allah selalu dijaga tidak akan pernah celaka. Yang pertama fa innaka latasilur rahima kata Bunda Khadijah Rasul masuk resep silaturah hayang salamet mangkana urang singgeto silatu akulah osoka ulin ka baraya alus ulin ka dulur bagus ngan silaturahmi nu sabenerna lain saukur amprok jisimna tapi amprokkeun hatena loba jelema jisim pagigir-gigir awak padeukeut-deukeut imah pat sisi-sisi tapi hate teu daekeun akur jeung tatangga bener teu mending keneh jarang kapanggih tapi hatena adek contoh ece pernah can kapanggih Rasul tapi kunaon daek mulu dan unggal tahun daek solawatan unggal poe kenapa karena walaupun tak berjumpa jisimna tapi orang adek hatena cinta ka kanjeng Nabi Muhammad tuh Masya Allah eta cirina silaturahmi teh dedehan welasan asihan nyaahan hirupna Rasul mantak salamat teh kang boga konsep hirupna nyaah cege sok sarua bae lamun hayang memang orang di aku umat Rasul hirup hayang salamet sok hirupna nyaahan contoh be heulaanan lamun geus teu silipi ka nyaah bener tamuah lamun ka anak eta kolot geus eueuh rasa nyaah bener moal ngadidikna lamun anak teu nyaah ka indung bapana teu nyaah ka kolotna nurut moal eta budak mun aya pamimpin teu nyaah ka rakyatna bener moal mimpinna ku nyaah buktina kamari riweuh wae si ece bagian turun bansos teu kabagian RT kuat terbing jelina lain cenah RT teu adilnya unggal bansos kan dulurna we nu dibere taram jadah anu kitu aya aya RT na aya we di dieu tenang teh ku aing dibela ku ayeuna ye maka orang kamari ujian corona 2 tahun bener teu beuh ku corona mah tukang dagang teu pati loba nu meulina tukang ojek teu ya mau balik acak-acakan jadwalna kuat bingung pamajikan aing keur diuk ngarokok di hareupeun imah
abi ke penting ceramah ka mana eueuh acara aing kunaon dibatalkeun gara-gara koron mentak kucing sabar ujian salarea mentak ulah mun teu kabagian bansos RT dicarekan lurah diomongkeun ulah. Maka kalau kita enggak mau kalau kita ingin melepas mata peran penyebaran COVID-19 harus 3M. Kahiji menjaga jarak. Mentak ulah ceramah di mana-mana guys selalu jaga jarak. Aing can pernah ceramah dina tonggong nini. Jaga jarak baik ulah jeung ibu-ibu mah. Nu kadua Kak kudu daek make masker. Kariweuh pamajikan aing murid ceramah. Abi mau kemana? Ceramah. Tunggu sebentar, aku siapkan masker untuk dirimu. Kewe aing meuli di jalan. Ulah di jalan mah can tantu bersih dan benar. Bios kuneng dipangjieunkeun, horeng kutangna dipotong 2. Panaplok nabi wira aing eta. Lain hayang ceramah hayang balik make eta mah. Tenggu mah pikiranna teh nya. Nu katilu sing daek mencuci tangan. Tak kula encan cuci tangan mah encan dibere dahar aing ku Kang Iday. Alhamdulillah. Masya Allah. Hiji menjaga jarak dari kemaksiatan. Lain awakna nu kudu pisah, tapi kalakuan gorengna dijauhan. Betul? Kenapa? Karena datangna COVID-19 teh gara-gara naon? Abah Haji Naim, para kiai nganasehatan teu didenge, cek ulama aing teu didenge ku aing kirim makhluk nu sejen corona. Pan makhluk Allah eta oge. Gara-gara naon? Loba maksi. Kan saya punya saudara Kak, saya telepon namanya Bang Haji Roma Irama. Eta dulur kula eta dulur sanini. Jadi nyana bogan ini aing ge bogan ini. Sarua di ini. Saya telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Bang Haji, ini kenapa Indonesia banyak corona? Terlalu. Saya temak itu ngomong apa? Buka. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema poho ka Gusti Allah. Kuna deui Pak Haji Roma Irama, itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba ting hayang jadi penguasa padahal teu boga ilmuna, bener tah henteu? Tos corona sugan teh rakyat akan tambah sejahtera malah nararaek bahan baku, bener teh? Naik BBM naik tinggi bantuan saya diturunkan naik listrik ge naik tinggi baik ulah manggeus mikiran Masya Allah ya panitia cain di kandang sapi manggilna ke BBM murah ayeuna geus naik aing keur ngaji sugan mah jadi naik aing oge. Udah kula ge ka dieu teh hayang amal ibadah. Amplop. Aing mah teh hayang amplop, nu penting mah doa. Sia mah kana duit teh pikiranana. Daripada cicing di imah mantak ngalobakeun hulang-hulang. Hutang padoe. Was teu sopan kakek nyebut loba hutang. Masya. Loba ting hayang jadi penguasa pada teu boga ilmuna. Betul tante? Tuh, banyak orang Islam yang tak sembahyang, orang Islam ge tara lo banu tara salat bener tuh. Gak pernah mulu dan mengharamkan rajaban berjamaah salat mangan duaan. Lamun geus nginjem duit. Ya kun kadianya ieu laguna ieu. Teruskeun taulah laguna ieu. Nu sok nginjem duit kasinggung mah. Ka tukang kiredit. Nginjemna 1 juta mayar 2 juta mayarna dicit 2 tahun majarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyik nginjem 1 juta cair 800 mayar 1 juta 200 telat mayar didenda jadi 1 juta 500 nulungan tak nyiksa saya ngariung wae jeung Bang Emok aya nu sok ngariung jeung Bang Emok aya kadeuleuk wae tiungna darengdek. Iya udah diomekan jadi kanyahoan ku aing. Gitu. Aduh aya poe Minggu aku berjanji bayar hutang tepat waktu. Ini kus budak PAUD aing mah. Bila temanku tidak bayar nanti aku bunuh parasea. Eta ya Allah ya Rabbana kahadenya bunya kululah mina batamina haram fanaru auladi lamun beuteung dieusian kuno haram maka neraka balikna hayang ka neraka yang ka surga. Lunasan hutang riba orang jauhan riba teu boga duit nginjem ka tatangga tara dibere da eta sia mun dibere tara mayar nya nyaho
tah mantak engke aya ahlak rasul nu katil diantawisna insya kudu malapah gedang ngajina hiji heula jadi hirupna kudu konsepna kudu nyaahan ulah gara-gara corona goreng sangka kana pamarentah urang ulah urang mah doa maka nu kadua ka lamun hayang leso tina corona kudu make masker masker eta aya dua hiji masker hakeki nu diajarkeun ku para pamarentah dititah tutupan bibir ku masker eta masker hakeki aya samemeh corona ge Rasul geus ngabejaan masker majaji ngaranna salamatul insan fi hifdzil lisan selamatnya manusia karena bisa menjaga mulutna lamun hayang salamet ulah saukar jaga mulutna lain bibir ditutupan tapi naon nu kaluar tina bibir kudu diraksa dijaga ulah nganyerikeun hatebat mantak cek orang Bogor mah rada kasar sawe belah jeung Bogor jeung Bantennya da kula mah alhamdulillah ka mantak rada bisa bahasa-bahasa Banten saeutik ge naon sababna kula pamajikan ari indungna mah darah Banten Cipeuyah Cisemet kaditutuh ka daerah Baduy pamajikan tah indungna bapana orang Bogor mantak alhamdulillah jeung bahasa Banten mah nya 11 12 weh ka 13na batur eta mah tuh nya masyaallah ulah ka hade mantak cek orang Bogor mah yeuh saparah-parahna corona moal leuwih parah tibatan congorna tatangga congorna tatangga mati congor ka congor ti congor ka congor ngacawas we bibir teh diomongkeun wae datang ka nu hajatan can nepi ka imah can beres ngagogoreng nu hajat eueuh tadi kondangan teh kondangan jeung naon palasmanana jeung helm naon helm endog dibelah dua sia mengeunah keneh ngadat endog dibelah dua aing masalah nyokot-nyokot nu gede goreng teh daging goreng laja goblokna teh teh semut nganyeri hate batur kitu teh nya jangan menyakiti hati orang lain matak cek Haji Roma Irama gitu mengapa kau suka membukakan aib sesama kesana kemari kau cerita keburukannya Pak Oma mah kudu ieu kudu kitu tah eta mah muriang semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan iya aing mah resep ka Oma beneran aing mah ada kula mah ngaji ge da ngakurkeun kana bahasan teu ka mana karepnya bunya teuing kula ceramah aya ngalagu teuing atuh da mun kula ngalaguna teh nyambung ku hamil duluan sudah 3 bulan karang aing teu ecreug turunkeun ku kiai ge aing ieu mah keur nyambung pan Oma eta laguna nyara rambung Oma mah batur ngomongkeun batur gibah nyeun lagu nu tadi aya RT curhat Bang Haji ada apa istri saya pergi meninggalkan saya kenapa kalau istri saya sudah nggak ada baru kerasa bahwasanya hidup itu butuh dengan seorang istri nyeun lagu kalau sudah tiada baru terasa aya wae laguna teh tatanggana maot nyeun lagu gali lo bang tatanggana maot eta ulah sote Oma Irama mah mimpin marhaba Kak moal bener eta mun mimpin marhaba kan lamun orang kandang sapi mah geunaheun marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini mun Oma mah moal kitu marhaban ibu-ibu oh atuh ge lo kabeh bubar we muludan teh geus kitu mah mantang aing maresep ka Oma keur leutik we kula mah kan kolot kura rada galak baheula lamun kaluar imah teu ngahasilkeun duit ulaheun aing mah bener Kak mun ti peuting ya kaluar ti imah ti peuting teu ngahasilkeun duit ulahkeun eta tangga hajatan ngayakeun layar tancep pas aya film Oma aing resep kumaha carana kaluar ti beurang ka bapak Pak coba mamah mana itu di dapur mamah engke peuting aya layar tancep tetangga hajat naon sia nonton lain nyeun es namanya engke rek dagang es oh nya teh naon kitu mah aing diizinan dagang es mah goblok nyeun es indung uing teh es mambo teh es mambo jieun 50 siki jang syarat aing bisa keluar imah eta cicing harapan layar es gigireun we bodo amat beak-beak aing duit eueuh bodo amat nu penting aing nonton pan filmna resepnya layar tancepnya baheula ayeuna sih geus sobat TV baheula mah jarak Kak eta TV teh resep filmna teh Dono Kasino Indro laguna teh tereng teneng teneng teng teng tereng tah eta Dono keur ngudag-ngudag bujur awewe eta tah peuting saeutik Oma Irama film teh terdengar jelas suara musik lamun Oma mulai jeng 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 katafak 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 Oma datang naik kuda katafak 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 sora naon tah
suara kula suara kuda ngeunah bae sih eta mah ngomongna ngajawab masih ngeunah ce suara kiai nuturkeun kuda gitu suara kuda aing be hayu langsung. Masya Allah. Jadi konsep yang pertama kita ulangi lagi, tasilur rohima, loba silaturahmi. Silaturahmi telen amprok jisimna tapi amprokkeun hatena. Silatu nepungkeun rohmi kadede. Jadi konsep hirup urang lamun hayang salamet nuturkeun Rasul, maka hirup kudu dedehan, welasan, asihan, nyaahan. Insya Allah. Iklan lagi pakai motor Honda tuh jelas Honda mas orangnya Honda nah eta mah kes suarana ge mun utama pan angsuran ngalaksona teh kiridit eta mah kes berarti mobil suara berarti kes nah gitu. Masya hayang salamet hayang yuk konsep Rasul hiji nyaahan nyaah ka anak didik anak sing bener supaya bisa nyaah ka salaki bukan salaki di polototan wae urusan sing ben tapi perlu percaya sih insyaallah saur guru karaoke di dinya alhamdulillah Kang Haji Didin kayak Jimmy Stanya alhamdulillah cenah ibu-ibu di kandang sapi mah balager ka salakina asal syarat salakina loba duit bae loba duit mah pipina ge diwedakan make wardah panona ge diset wirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani caca dewan ogo kalau badut banyak awak disemprot kudu loba eta maka sabab dikumbang gua poe di poe tara uyuhan maksudnya salakina datang ge ogo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aka aya naon geulis anak aeti naon anak ae no sia ka mana wae belegug cek salakina ten engko li endud aong mese rokok meuli udud aka naon entan ten entit hah entan entit no sia pujal ateu saeutik cikelo salakina gawe di Jakarta balik saminggu sakali sono assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ka aya naon geulis seminggu lo kita berpisah kunaon terlalu lama bagi mama kunaon hono ida endu euli empap naon hono ida endu euli no Aisyah, sono kaci dari rindu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing encot nrok engka. Naon? Encing encot nrok engka. No Aisyah, kancing gecopot anrok kes muka. Hayang ka surga tante. Hayang ka surga. Surga seorang istri ada pada telapak kaki suami. Mun salakina ridho kara ka surga awewe mah. Surga seorang anak ada pada telapak kaki indungna lamun salaki mah pamajikan mah di mana dina telapak suku salah kumaha teu ka surga nababari ibu-ibu mah ceuk boga nu nanggung jawab salaki cek Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara hartosna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, ku angpusakum, jaga diri anjeun, wa ahlikum jeung keluarga anjeun, naro dari panasnya api neraka. Urang mah ece mah anak mah aya nu nanggung saha nu jadi salah. Mantap kumaha teu ka surgana babari awewe mah asal nurut ka Allah nurut ka Rasul nurut bae ka salaki surga. Pahalana ge loba awewe mah ibadahna ge babari sabada ka Gusti Allah bisa ngabungakeun salaki eta ge ibadah. Lamun aya seorang istri daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad komo mun salakina hideung mah anggap bae sia teh boga Ka'bah di imah
kacrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik bismillahi Allahu akbar mululuk dosa 7.000 nu leutik alhamdulillah eta hebatna awewe cenah di dieu bapak muda kalau dicium ku kabogoh menang pahala teu menang. Seorang pemuda kalau dicium oleh pacarnya belum menikah langsung 1 kali cium pahalana sarua jeung nyium bool monyet 70.000 kali. Ulah waka dia can nikah mahnya bahkan lamun dina kita tangkiu kaum bahaya 1 kali nyium budak ngora can nikah sarua jeung jina jeung indung 30 kali nah udo 1 kali jina jeung nu jadi indung sarua jeung maotan 70 para nabi jeung rasul ini nikah heula beh hayang nyium mahnya insya biasa we molot teh osok mah kiai nyinggung aing lain nyinggung ngabejaan nyebunya mah loba ibadah bahkan ibu kalau misalkan sedang ibadah kepada Allah tapi sifatnya sunnah berbenturan dengan keinginan suami wayahna ce ainu sunnah mah heulakeun beh heula ka salaki sabab da dititah ku Allah fasolihatu qonitat wanita solihah itah kudu nurut kanu jadi salaki mantap diizinan ku Allah lamun ibu keur ibadah sunnah berbenturan dengan keinginan suami heulakeun salaki contoh ibu keur puasa Senin Kamis poe Senin tos balik di sawah salakina nyikut masya naon bapana ngeusi pulsa yuk naon ngeusi pulsa jaringanana rusak di dieu mah orang keur puasa ulah batalkeun Senin Kamis mah eueuh naonan dibanding ngalayanan salaki ece keur duha sunnah apa wajib Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin geulis akang hayang ngopi batalkeun udah diteruskan kos nu heueuh Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin geulis akah hayang ngopi arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata kopi neng tal mustaqim ulah sabab duha masun salaki urang meme ka sawah meureun hayang ngopi heula layanan kakang Gatot Kaca mangga kakang gerang ngaleut nuhun geulis nginum pan salakina teh nginum deuleu caina deuleu caina deuleu caina herang bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kumaha kakang rasana eueuh rasaan jauh di Jugjug anggang datang di Kabupaten Bogor dibere cai herang kajen cai herang mah kategori air murah murni ti mana sih teh murah ieu mah tuh suguhan heula salaki ngop atau naon bae kahayangna meme salat duha geus nyuguhan kitu pek duha deh kula maka geus nyuguhan kitu teh pamajikan sok salaki teh sorada banyol nyabakan dengan kula batal jadi sangeuk wudu deui keun ece lamun gara-gara banyol jeung salaki sok geus nyuguhan kopi ece gagal duha kajeun naon sababna pahala seorang istri nyuguhan air segelas terhadap suami pahalana sarua jeung salat sunnah 200 rakaat pernah salat sunnah 200 rakaat ulah 200 emang ulah waka ece aing can pernah urang mah ulah waka 200 rakaat lah nya kamari we bulan puasa tah taraweh 2 tilu di dieu bara rakaat di Al Azhar di Al Hijrah 2 tilu sarua jeung kula berarti nya henteu cenah ka tetangga kula mah 11 sok balik ti heula kajeun 11 bener 2 tilu ge bener nu teu bener tara taraweh geus kitu beh riweuh jeung di Al Hijrah mah cenah taraweh teh 20 tilu pan NU eta mah tetangga aing mah 11 Muhammadiyah hari maneh teuing da aing mah tara taraweh tah ieu nu bahaya mun tara taraweh ka beneran ngan biasana nu 2 tilu ya kula termasuk ya ibu-ibu imam sok diintip saya imam na penting ieu euy aduh kotok pelung eta mah ayam pelung imam na lila salat tarawih imam panjang napasna Allahu akbar. Cik ibu beres subuh kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak udud heula kaburu. Batur tarawih saya mah udud.
datang RT kenal Kak nungguan Fatihah Kiai can beres can karak ya kana budu tadi gini geus RT maju ti lah bae lah lamun bagian beres Fatihah ngagoak kacung kenceng kalau kami kadang keluar aing rek maju siap RT ti heula asup lain salat nungguan Fatihah RT 1 jam kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin RT ngagoak nu ngaroko paehan dirempuh kabeh nu ngaroko di paehan rokona lain jelemana asup salat takbir tere beres Fatihah mah Allahu akbar takbir kabeh rata bismillahirrahmanirrahim yasin sukan maing pindah di kandang sapi mau tarawih di Al-Hijrah yang menajis maca yasin carekan ku DKM ustad ulah maca yasin aing keceplosan siapa imam keceplosan teh bukan rencana amat geus moal isukan mah moal diumumkeun deui ku DKM jamaah Masjid Al-Hijrah ke penting tarawih deui nya insyaallah imamna mau maca yasin lamun imamna maca yasin urang kunci di luar malam kedua imamna eta keneh ibu-ibu ngintip nu kamari dak ieu mah kamari ge aing teu puasa kunaon head aing mau kapaingan atuh kunaon kitu lila ieu mah beres jam 4 ih pan dicarekan cenah ku RT mau nurut mun teu kumaha geus dingikeun atuh lamun awak salat ibu-ibu duaan cicingna bedug batur salat saya mengintip dina bedug dingikeun lillah moal Allahu akbar euceuk pondok ayeuna mah kamari mah ih ngecawos we biwirna teh bisaan ayo cek salat ke heula yasin moal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin yes gancang ngeceuk ieu mah ke heula yasin moal ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin cek yasin mah teh nyawa aing oge bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah aja turna yasin 2 lembar waqi'ah teh subuh deui wae urusana urang masuk teu bisa sabar padahal cek Allah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha dan perintahkanlah keluargamu untuk salat sing sabar dina insya gancang menang ulama fikih sepakat boleh salat digancangkeun ngan syarat rukun kudu beunang rukun salat ayat 17 cek kitab Sapina 13 cek kitab Riyadul Badiah sarua bae ngan beda cara ngitungna Sapina mah masing-masing boga nomor Riyadul Badiah mah ayat tumaninah ngaranna nempel kana anggota contoh ruku sarta tumaninah i'tidal sarta tumaninah sujud sarta tumaninah jadi sarua bae cara ngitungna nu beda nu 17 kabagi 3 hiji rukun qauliyah nyatana bangsa teh aya hiji nu kadua rukun qauliyah bangsa ucapan aya 5 hiji takbiratul ihram 2 maca Fatihah 3 maca tahiyat kaopat maca shalawat nu kalima maca salam sisana berarti rukun fi'liyah bangsa pagawean diantawisna ruku sarta tumaninah i'tidal sarta tumaninah mun ruku doang teu make tumaninah teu sah munggu ulama fikih tah pake rukun eta najan gancang menang kos tadi Allahu akbar jelas karena rukun qauliyah Fatihah kudu jelas rukun qauliyah maka punten nu bindeng ulah jadi imam sungutna bindeng jadi imam wah jelas inau makmum nuluh nyah nuluh nyah mau temenang sabnaon kudu jelas rukun qauliyah kudu jelas kecuali lamun sanembur eta bindeng kabeh teu naon sebab pergantian kang deui arti eta nu bindeng jadi pa bindeng ti komat bindeng imam bindeng ahanu la ilaha illallah ahanu la ilaha muhammadullah ono manisuna teu naon lain ngahina keur ngabejakeun hukum menang digancangkeun menangan rukun kudu beunang kos kitu we sedeng bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sedang sakitu ge Kak jam 8 beres jam 8 saparapat lah paling lila ieu mah tarawih gancang teuing mulai jam 7 lewat 3 geus bubar jamaah teu jelas qauliyah eueuh qalbiyah teu puguh fi'liyah komo ka mana karep Masya Muhammad sih Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Sami Allah
akbar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar sami Allah iya assalamualaikum slow way Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar sami Allah iya assalamualaikum slow way beres tarawih aki-aki arutah heuh kunaon bah mabok tarawih ning mabok aing ruku imam eta mah teu sah sabab teu jelas bacaana bener teu tah kula teu boga YouTube ieu ka ngan kula loba di YouTube kula teu boga YouTube ieu nya aya nu ngarekam wayahna we nu ngarekam ti belah mana ya teu apa ieu nya heug bae upload teu naon ngan ulah sok dipotong uploadna aing dipotong kituna doang slow way kos nu edan aing dina YouTube aing seuri sorangan heuh nu resep ka kula mah kiai mah lucu ceramah nu tersep mah eta kiai ceramah kitu amat pada mah teu apaleun memehna kula ngabahas tentang hukum salat mana anu bener mana anu salah terus amanat kula ye ka youtuber nu ngarekam kula ye heuk kula mangijinan ngan lamun aya iklan kan pasti dia menang duit wayahna kula nitip di lembur ente aya kiai anu ngajar barudak ngaji bere kadinyakeun eta amanat ti kula tah da kaing mah tara mere kan kabeh ge mendak berenya atawa majlis keur dibangun berelah teu kudu loba 25% daripada iklan yang ngupload saya heug we khusus pribadi saya doang nya lamun aya iklanan eta oge kitu ka kula mah teu boga YouTube yang boro-boro yang asup YouTube aing kana TV gitu asup leutik gede teuing awakna Masya Allah tuh baik kebaik hiji tasilur rohima sing resep silaturahmi ya karena waktu zuhur tinggal 10 menit deui nya jamaah sadayananya ceramah kula geus sajam 20 menit biasanya mah sajam kula mun leuwih ti sajam lembur aing mah urusanana ya kadang geus kantongan duit bager orang dia mah aing can ceramah geus bere duit ti heula aing hayang balik tadi mah ngan hese mobilna Jawa aing dirempung mun ngajoy hiji tasilur rohima resep silaturahmi nu kadua dibahas baik kukulangan moal dicaritakeun moal disurahkeun nya nu kadua wa tahmilu kala lamun urang hirup hayang kos rasul disalametkeun sing prihatin mun beunghar ulah sombong mun susah sing sabar sok aya jelema keur beunghar sombong aya sing inget eta teh titipan ti Gusti sok aya jelema anu jelema dibere susah teu sabar aya si inget di dunya mah papasangan kumaha nu ngaturna be Allah Subhanahu watanu katilu watak sibul makduma ahlak rasul itu selalu tolong menolong mantak tuh dengan itu sebagai motivasi untuk berjuang serta naon sih eta harapan kalong peduli terhadap sesama taksibul makduma teh peduli terhadap sesama nulung kanu butuh nalang kanu susah nyaangan kanu poekeun ngajait kanu kakait ngahudangkeun kana labu itulah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu kaopat wa takriru dhaifa nyatana ngamulyakeun tamu nu kalima wa ta'inu fina wa ibil haq lamun urang hayang nuturkeun hirupna Rasul selalu berani mengatakan yang benar yang hak harus dikatakan hak yang batil harus dikatakan batil mudah-mudahan orang kandang sapi sing barokah sadayana amin ya robbal tong wakabubar sancan ditutup kudo doa wakun ahli mubtadi musamihan wa kulil istahi fasadi nasihan wa asli fasada bid'amuli wa in badihatan fala tubadili bobona sapanon carana sapakan bobot payon tibang taraju gapura ning rahi catingkani kabuk kembang pinitik sinebaran sari-sari permios lain tesono amitan lain bosenan kawongku waktu kauger kuaturan ragesa bola di Banjar diremakeun taduanana pamugya Allah ngaganjar nyalametkeun kasadayana salamet para guru para kiai para kasepuhan di kandang sapi sadayana amin salamet para pamimpin sinarang masyarakatna salamet urang sanu ngariung dina ieu tempatna amin ya robbal Cikuray gunung Cikuray panitia nu balalager iraha kajampang deui paturai mah urang paturai insyaallah patepang deui insyaallah patepang caladi entepna upih bapak-bapak nu bager cakakak
nangkringna kawat panitia abdi bade teras uih geura siapkeun eta berkat siapkeun eta kurang kompak siapkeun eta nuhun dukunganana kurang leuwih nyuhunkeun dihampura hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.